Rengse bagian ke-50 urang teraskeun rengse bagian ke-48 urang teraskeun bagian ke-50. Teu acan bagian ke-50 nya ayeuna gitu. Nembe ayeuna para mitra teu acan rengse nembe ge dibuka. Nembe ieu minangkara mah bubuka ti Mang Jaya ieu para wargi ngadongeng judulna Rusia Curug Cikidang. Ayeuna dincak bagian ke-50 sabada Mang Jaya namakeun bagian ka ieu para mitra sadaya 48. Kasubiri kaum dangu Mang Jaya ngaturkeun nuhun ulah kirang-kirangnya ngapunten dina kakirangan sareng kalapatanana dina mangdongengkeun ieu dongeng. Kitunya para mitra, kitu nami-nami. Nami-nami dongeng, dihade-hade sangkan sae, dihalus-halus sangkan payus, direka-reka malarsiga. Makanya ngakeun para mitra, kaetang-etang hiburan pangbabrahmana. Wilu cenah ngadangukeun Rusia Curug Cikidang karangan Kileksa dina bagian ke-50. Para mitra kaum dangu, wilujeng tepang dangu sareng Mang Jaya sapara kanca ti studio. Mang Jaya sapara kanca bade neraskeun hanca dongeng anu judulna nyaeta Rusia Curug Cikidang. Ayeuna nincak bagian ke-50 mangga para mitra wilujeng ngadangukeun ieu dongeng etang-etang hiburan pangbeberahmana. Para wargi anu mulya nu sami-sami ngadangukeun ieu dongeng. Memang dongeng ulu kutek di dieu we para mitra, ulu kutek ya. Ulu kutek di dieu we tina urusan Nining, Bah Jilun, Mang Kurip, Bioon, oge Bah ieu para mitra Bah Jilun, Aki Antri jeung Jang Ading. Di dinya we ulu kutek para wargi sadaya namun beuki rame we cenah beuki panasaran. Tah eta ulu kutek sok jadi panasaran. Bagi ulu kutek teh anu para mitra. Katuangan nu pangraosna. Zaman baheula mau ke lebaran badan di sanes bah ai sok seueur nu ngirim teh para mitra eta katuangan bangsa tumis dicampur-campur dihijikeun jangan ulu kutek para wargi teras dipanaskeun teras we eta dihaneut-haneutkeun unggal dintenna jadi raos para wargi eta lebaran teh kitu. No ieu ulu kutek mah panasaran mangga wilujeng ngadangukeun ieu dongeng judulna nyaeta Rusia Curug Cikidang karya Kileksa dina bagian ke-50. Para mitra kaum dangu, mangga urang lajengkeun. Hocapkeun sorena kira-kira ba'da magrib ka imah Mang Kurip aya nu datang jeung kawas meunang badami. Bet bareng duaan horeng Bah Jilun jeung Ading, ayeuna mah geus jarag-jag deui geus bari saliar peuting. Barang jol katepas Ading ngareret ka Bah Jilun ari Bah Jilun neuteub kawas nu heran. Tapi akhirna mah ngarasa regreg sabab babarengan deui jeung sobat medok. Jika menang badami we teh euy, dan naon sia datang ka dieu ding? Eta abar naon deui? Ading malik nanya. Ulin we atuh. Di imah mah kararasel euy, batul ngobrol. Jeung dia aya perlu ka Mang Kurip. Apa teh? Jawab Bah Jilun. Sarua tuh da. Yuk urang ka jero lah. Da aya Mang Kurip ge. Geus kitu duanana uluk salam disilih tempas. Berai panto dibuka ku Mang Kurip kalayan teu ditunggu di aku. Kalacat duanana arunggah katepas kek diuk dina palupuh da can ngampar sama. Mang Kurip kapaksa balik deui ka jero bar ngampar sama geus kitu gek diuk ngariung jeung sobatna nu kakara datang. Tutupkeun pantona jang tiris Mang mah ceuk Mang Kurip bari nunjuk kana panto. Ku Ading buru-buru ditutupkeun da manehna diuk deukeut panto geus kitu ngarekepkeun sila bari pok ngomong. Kuring teh panasaran Mang jeung asa sono di ka Mamang teh. Nah moal matak ngaganggu mun kuring datang wayah kieu. Pokna bari neuteub. Henteu sabab ieu teh geus beres salat magrib. Sarta kakara rengse tas dahar sore. Nah aya naon atuh jang boa-boa aya nu penting. Harita Mang Kurip reuwas bari ngodok dompet bako tina saku kampretna tuluy digolerkeun dina palupuh panon melong ka Ading. Kahiji keur nyacapkeun ka sono asa geus lila teu ngariung bari ngawadul. Kadua aya nu rek ditanyakeun ka Mamang nyaeta tina perkara Nining kumaha teh Mang? Kumaha palebah manana ujang kuduna Mamang nu nanya kitu teh. Palebah ngakalanana narek kumaha ieu teh?
Bejana geus paheut pisan jeung Aki Andri, dak kitu meureun nyamangnya. Bah Jilun milu ngomong. Sabab tujuan sarua jeung ading pada hayang nyaho kana hal eta. Keur kitu torojol Bioon mawa susuguh cai kopi 3 gelas jeung seupan hui katamah aya cau Ambon setengah sikat. Kieu nu sabenerna mojang oge Abah. Ari naon teh Mang Katut Aki Andri teh memang geus badami ngatur hiji rencana pikeun nulungan pun anak. Nyaeta rencanana teh terus terang werek dirahasiakeun ieu mah nu perlu nyaho teh ngan tiluan ka hiji Mang, kadua bibina, katilu Aki Andri. Naon sababna pangna dirusiahkeun tayalian iwati sangkan hasil nu dimaksud. Sabab lamun ieu rencana bocor kanu loba bisi kadengieun ku sawatara siluman nu engkena baris ka emper-emper ka raja siluman. Akhirna rencana urang kanyahoan ku musuh. Geus tang tu rencana teh gagal, tah ku kituna kapaksa ieu rencana teh ngan tiluan anu meunang nyaho. Nu sejen mawayahna ulah hayang nyaho tah kitu bah. Oge kajang ading. Mang Kurip nerangkeun kaayaan nu sanyana atuh meuni ngaharuleng nu duaan teh. Kawas nu haneueul lantaran tadina mah hayang nyaho kana carana. Na bade naon atuh Abah kitu di kajang ading, naon margina jiga nu dinas pisan. Make palai uninga kana rencana Aki Andri. Cek Bioon bari neuteup kawas nu teu pati panuju kanu duaan. Itu naon bi ieu mah naroskeun we bilih butuh ku bantuan sareng tanaga abdi sareng Bah Jilun saja ngabantu ku tanaga. Ayeuna malah moal gagabah jeung moal nyanyahoanan. Nanging bade tumut kana aturan nu digariskeun ku Aki Andri. Da geuning tos karaos ari nyanyahoanan mah hasilna teh ngan ukur sangsara jeung cilaka. Nanging ari rencanana dirusiahkeun mah nyata ya bayana abdi ge da moal maksa. Tak itu bi, jawab ading Daryanaker. Maneh nang harti jeung ngahargaan kana maksud Bioon Katut Mang Kurip moal maksa hayang nyaho. Jadi kitunya syukur atuh ari kitu mangan hanya ka bibi teh diomat-omatan ku Aki Andri sangkan ulah ngucah ngaceh perkara ieu. Da bisi kadengieun ku pihak musuh nu akhirna rencana gagal, tah kitu maksud Mang jeung bibi teh. Cek Bioon leuwih Darya. Sabab memang ayeuna teh keur nyang hareupan hiji pagawean nu kacida Daryana. Nya sawios da sadayana ge parantos ka hartos atuh teh mal adi. Alus da teh. Kaharti ku Abah ge Mang Kurip sabab ceuli siluman atuh leuwih seukeut badan urang. Pantes pisan mun eta rencana dirusiahkeun. Keun bae Abah mah moal hayang nyaho. Pokona mah asal nyining salamet we. Tapi kumaha mun Abah hayang nyaho waktuna kira-kirana dijalankeunana. Nah geus ereh atawa lila keneh? Cek Bah Jilun bangun penasaran. Hayang nyaho kana waktuna ari pokona mah hayang milu migawena. Ari perkara waktuna mah kuring teh nyaho satika-tika acan sabab eta mah aya dina panangan Aki Andri. Ngan anjeunna wungkul anu uninga kana waktuna teh. Muge we lancar sakumandu dipiharep ngan Abah ulah ngarasa kuciwa wayahna moal dibejaan da kuring teh nyaho. Cek Mang Kurip bari pepeta. Panon melong ka Bah Jilun. Oh jadi kitu. Hanya akalnya buku Abah teh hayang bantuan tadina mah. Hayang milu deui ka nagara siluman, isi kurang tenaga. Tapi ari ku Aki Andri can dibejakeun mah nya teu naon moal maksa Abah ge. Cek Bah Jilun bangun haneueul lantaran niatna teu hasil bae. Nya hampura we bah lain teu hayang ngabejaan da biasana oge ari aya kasusah jeung pangabutuh mah. Tara kasaha deui muntang tulung teh kajabati ka Abah ku anjeun. Cek Mang Kurip leuleuy. Jep jarempe ading ngahuleng Bah Jilun ge ngahuleng. Ari Mang Kurip jeung Bioon ukur silih reret duanana jiga nu bingung pisan. Sabab rencana teh tetela loba gogodana. Kunya karusiah ge geus riweuh mun kurang-kurangna kuat mah bakal betus sabab nu naranyakeun teh lain si itu si eta sobat manehna keneh. Nu biasa mah tara ieu aya nu dirusiahkeun salilana silih tembrakeun kaayaan. Kumaha tuluy geus kieu bah? Cek ading sanggeus lila ngahuleng. Manehna teh ge atuyak pi omongkeun kalah nanya ka Bah Jilun. Nya teu kumaha anjing geus kieu mah. Kapaksa we kudu nurut kana aturan ti Aki Andri. Sabab urang oge mun teu ditulungan ku anjeunna lapor meureun. Da ayeuna mah kitu we pikeun nulungan nyining kudu nurutkeun numutkeun kana amanat Aki Andri. Tak kitu ding kapaksa cicing urang teh. Jawab Bah Jilun bari pepeta.
Najan hatena handeul ge manehna mah sadar. Nya kitu atulah kapaksa cicing tapi cicing teh moal aya hartina ari teu bari mikir mah kudu mikiran nining. Sabab kuring mah tetep penasaran hayang mantuan menangkeun manehna. Ading menikeukeun hayang nulungan nining padahal geus beak dengkak. Sakabeh akal tarekah gagal hiji ge teu aya nu mawa hasil. Ih jang ading teu kudu bingung atawa susahkeun bae ayeuna masing tenang. Sabab nining mah geus aya nu nyang hareupan. Keun da geus asak badami jeung aki antri ngan kari ngadagoan waktu we pikeun ngajalankeunana. Ayeuna pikiran we perkara sejena ceuk Mangkurip bari pepeta ngababaraha teh ading jeung Bah Jilun. Nu beuki tetela kalah kata mah sumanget harayang nulung ka nining. Nah ari kitu mah nyanyangakeun we tumang lah. Moal loba pikiran deui kuring mah. Rek lalajo we ti kaangangan tapi lain hartina rek ngantep. Dalamunna mamang perlu ku bantuan mah tangtu kuring ge moal kudu dititah rek hideung bantuan. Ceuk ading bangun pasrah. Harepanana asa sirna hatena rada tagiwur lalewang jeung hariwang sok sieun nining beunang ku batur. Oh bener kitu wae na Mangkurip. Abah ge moal ngaganggu kanu keur husu. Ngan sambung doa we di Abah muga-muga pamaksudan Mangkurip sing hasil kalayan sampurna. Ngan kumari perkara sayembara na masih kene dipake eta teh Mang. Abah masa lempang bisi beunang ku Aki Andri. Lebar teman meureunnya. Bah Jilun bet kadinya leosna. Manehna mah teu bisa eunahan perasaan betu saharita. Sedeng ading mah najan hatena boga pikiran kitu teu nepi ka kedal ucap mah. Atuh mending ngahuleng Mangkurip teu nyana tujuan Bah Jilun nepi ka palebah dinya. Bet masih keneh inget kana urusan sayembara. Padahal Mangkurip geus ampir poho mun teu diingetan ku batur mah moal inget. Ih bah, ulah aya manah kadinya sabab lamun kitu carana malapur ataupun anak teh moal katulungan. Naon hardina ngagugulung sayembara lamun pun anak teu hasil disalametkeun mah. Keun tuna heula masalah eta mah bah. Ulah rek dicampurkeun jeung urusan pun anak. Sabab ayeuna mah kaayaan pun anak teh beuki werit, mun salah saeutik matak balai, mun gagabah matak cilaka. Pan geus karasa ku Abah ge geuning, ceuk Mangkurip rada kurang panuju. Lantaran Bah Jilun asa namahan riweuh kana hate jeung namahan lieur kana sirah. Aya kadua ngahibur ieu mah kalah kajiga nur naririweuh. Nya bah geus ulah mikiran hal eta piraku teu era atuh. Apana baca geus kolot. Geus kudu gede ka era, ulah moal karep sorangan. Sedengkeun kuring da teu wani nyebutkeun kitu teh, padahal kuring mah ngora keneh. Ceuk ading setengah nganaha-naha, sabab karasa ku manehna ge Bah Jilun mah kacida teuing teu karunyaeun kanu keur bingung. Oh hampura atuh hampura. Abah rumah sasalah bae ke aduh lah. Jep jarempe deui. Bah Jilun jeung ading kawas nu beak picaritaeun. Malah Mangkurip jeung Bioon ge jarempe pipikiran tagiwur teu puguh sedengkeun nu bieu dibadamikeun asa teu puguh hasilna. Ngan ukur namahan riweuh kana hate, namahan pusing kana sirah. Ari kaayaan di luar beuki lila beuki poek jangkrik reang patemalan jeung baturna. Sora gaang masih keneh aya nu kadenge sakapeung aya sora anjing babaung ti kajauhan. Matak lewang jeung hariwang akhirna dur kadenge sora bedug Isya di masjid. Nu ngariung pating rarenghap ngong kadenge sora nu adan. Sorana melas-melis matak lalawang palalaur. Sanggeus nu adan lekasan Bah Jilun jeung ading amitan tuluy baralik ka imahna masing-masing. Bari mawa hate nu handeueul lantaran babadamian teh taya gunana teu mawa hasil jeung teu mere harepan. Kumaha atuh para mitra hasil babadamian teh tumerapna ka Bah Jilun. Hari tumerapna ka Bah Jilun mah para wargi. Harita kukulutus jeroning leumpang teh. Cilaka. Ngabelaan nepi kana naon ke nyawa teh moal hasil atuh. Sabab kaayaan kala kabeuki warit. Nining lain udageun aing. Lantaran yakin berat kacida jauhna lah. Moal kahontal ku bantar aing mah. Moal ka tepi ku pangabisa nu sing sarua kurang. Muga-muga we ku Aki Andri bisa kabawa balik kalayan salamet ngan ulah dikawin ku Aki Andri da piraku ari kolot rek beberenjen onaman mah. Kacida teuing. Kitu ceuk Bah Jilun manehna teu sadar dirina sorangan geus kolot. Kahayang teu beda jeung nu ngora keneh teu eleh ku ading nu bujangan. Bari ditabeuhan ku sora jangkrik.
Bahjilun balik ka imahna mapai jalan tengah nu di koral ku batu. Lempang tumaninahna keur teu rusuh jeung teu luak lieu. Esti jongjon jiga nu husu pisan da hatena mah ngait bae kana urusan nini matak seunggah jeung bingung. Cag urang tuna heula kaayaan di lembur Cibonteng. Mangkurip jeung Bioon nu keur susah urang tinggalkeun kitu deui ading. Jeung Bahjilun nu keur bingung urang kantun. Aina urang neang deui nu jadi bahan catur nyaritakeun nyinining nu aya keneh di alam siluman. Sanggeus kira-kira 3 poe sabada ditinggalkeun ku Aki Antri. Kaayaan nyinining kalah kabeuki merod hatena, hayang balik ka lemburna. Sabab meh unggal waktu beungeut indungna kokolebatan bae. Beungeut bapana nya kitu keneh sok mindeng ngajang gelek para mitra. Hareupeunana jiga nu ngalelewaan. Eta pangaruh tereh kolot tarekah kolotna nu terus-terusan nenedak ka nu maha kawasa. Sangka nyinining bisa balik deui ka alam manusia sacara gembleng. Boh lahir batin kudu beunang deui ku kolotna. Pagawean Mangkurip jeung Bioon kacida wakelna beurang puasa peuting dikir. Tara aya waktu nu dipake teu puguh, teu aya mangsa nu teu guna. Tisaprak dititah ku Aki Antri teh terus-terusan metakeul akal tarekah. Balukarna kanyinining mah para mitra banget pisan. Unggal waktu inget ka lemur, unggal mangsa inget ka bapa. Malah mah kungsi ceurik ngaguk-guk bakat ku teu kuat hayang geura mulang ka lembur Cibonteng. Tapi edas Arjuna mah memang lain siluman atah-atah. Manehna bisa pisan meruhkeunana unggal nyinining menta dianterkeun pasti harita keneh cager deui ngan ukur di parancahan dina hatena. Kitu jeung kitu we kaayaan nyinining salila ditinggalkeun ku Aki Antri. Akhirna nepi ka poe kalima harita nyinining geus bener-bener hayang balik ka lembur. Sabab dina sawangan teh indungna gugupai bari ceurik ngajak balik. Bapana datang rek mapageun tapi barang disampeurkeun teh bet eueuh da puguh kakara dina sawangan. Puguh we matak jengkel jeung matak haneueuh mangkaning hate geus kumejot hayang mulang. Akhirna para mitra nyinining mineng ngalamun, ngajentul diuk sorangan di kamar. Malah harita ge kitu sapoe jeput teu daek bijil cicing bae di kamar bari ngumar cimata, lantaran inget ka kolotna. Duh, mak, bapak, nah atuh teu aya nu mapageun, ieu abdi keueung ngan sorangan. Geus hayang balik ka lembur. Nah atuh mak teh menit tega ngantep ka abdi, tulungan bapak. Mak, ieu abdi papageun. Hing nyinining ceuri. Si panon murubut maseuhan bantal gawena sumegruk sorangan mata kuatir melas-melis. Barang keur ceuri kitu pantok kamar aya nu ngetrokan lalaunan tapi ku nyinining teu dibuka. Jongjon nyuuh kana bantal da hate mah geus teu kuat hayang balik. Nu kaketrok beuki tarik lila-lila pok aya nu uluk salam. Sora awewe bangun geus kolot horeng teh bibi emban. Pangapunten agan pun bibi kumawantun ngaganggu kagamparan. Cep nyinining jempe ceurikna. Sok asa gede hate lamun kadatangan ku bibi emban. Lantaran tisaprak dibebaskeun tina panyara kabeh jadi leuwih nurut. Sigana hormat keneh ka nyinining batan ka Arjuna, malah karasa pisan ka nyaah jeung kabelaanana. Punten agan, cek emban sakali deui lantaran nyinining canemalan. Jung nyinining cengkat si panon nu maseuhan pipi teh teu dipalire. Tuluy ngadeuketan panto berai dibuka breh teh emban duaan geus darku di lawang kamar. Ngadaguan bijilna putri barang nerempo dunungan tas ceurik dua emban colohok bengong teu buru-buru ngaromong kalah mencrong ka nyinining jiga nu heran jeung katara kawas nu marilu sedih. Aya naon bibi ngaganggu wae ka kuring teh? Ceuk nyinining nanya. Aduh, agan hapunten nu kasuhun wireh pun bibi kumawantun ngaganggu ka dampal Gusti. Nanging teu aya maksad awon ieu. Ieu mah sawalerna sejang uningakeun cai haneut parantos saya ugi kanggo siram. Katuangan parantos ngajagrag margi ieu teh tos siang pisan. Hatur uninga gamparan. Ceuk man bari cong nyembah. Kacida hormatna kadunungan atuh manining tengan ukur narik napas. Tadi namoa kaluar ti kamar tapi barang dipikir batuatir ka para eman nu sakitu belana, nu sakitu satiana. Karunya lamun hasil pagaweanana teu ditarimakeun ku manehna. Akhirna nyinining kapaksa bijil ti kamar barinan. Bibi tadi nama kuring teh teu hayang bijil ti kamar sabab keur teu ngeunah awak. Tapi memang kuring teh hayang mani.
Sumuhun mangga parantos sayagi nun. Jung bibi eman cengkat dua anak tuluy ngagondeng nyinining nu init kajaman rek mandi. Teulila geus tepi tuluy mandi bebersih sakumaha mistina. Ari bibi eman nu satia harita teh geus nyadiakeun pakaian nu bersih jeung alus. Da unggal poe gunta-ganti bakat kuloba. Teulila geus sayagi bibi eman ngadagoan anu nuju siram. Ngobrol jeung baturna. Mok. Nah agan putri teh jiga nu nangisnya, kunaonnya? Buah-buah anjeunna manak nu teu raos, atanapi aya nu diemutan. Ceuk man ngora, ka man kolot nu harita nangkeup pakaian kersa. Nya bener jiga nama agan teh aya nu diemutan. Keun ke urang ngadang dosan, urang tanya ku urangnya. Bari ngadang dosan, pangan kunaon pangna kitu. Lamun anjeunna nuju menak katugenna, urang kudu bisa ngabelaan. Sabas geus janji rek satia ka anjeunna, tah kitu ayeuna mah. Mangga mok kuring mah kumaha mok wae. Ceuk nu ngorana. Jep jarempe lantaran pantok kamar mandi muka torojo nyinining bijil. Tuluy dipapag ku eman nu duaan harita keneh muru ka kamar paranti disalin. Ku eman di kaulaan dibantuan didangdanan jiga ka budak leutik. Tapi nyinining teu nolak da geus kitu biasana bari ngadangdanan teh pok man kolot nyarita da manehna mah panasaran pisan. Punten agan pun bibi teh kumawantun kagamparan margi ngaraos kaget ningal gamparan anu bangun teu raos salira. Nah kunaon atuh gamparan teh bilih aya kararepet atanapi aya kapalai. Atanapi aya nu karaos boh salira boh mana. Sumangga geura saurkeun ka pun bibi. Tangtos pun bibi moal cicingeun seja ngabelaan kagamparan. Kitu ceuk man nyarita. Dariana keur nyarek bumelana sabab geus kedal janji. Nyinining teu buru-buru ngajawab rada asa-asa rek ngabejakeun kaayaan dirina. Lantaran ieu mah sasat rusiah pribadi nu teu meunang kanyahoan ku bangsa siluman. Sabab bisi matak jadi goreng temahna. Tapi nyinining geus neuleun kapercayaan ka para eman anu yakin satia ka manehna. Atuh akhirna mah nyinining teh ngabejakeun kaayaan hatena nu rudet. Alatan inget kalembur hayang balik ka alam manusia. Bibi, nuhun lamun bibi boga niat anu sarupa kitu. Ku kuring dibejakeun nu sanyana tapi kuring rek nanya heula. Nah bibi nyaho kana kaayaan kuring nu sanyana urang mana ari kuring. Kan tenan terang mah agan margi sadayana oge anu aya di nagara ieu mah pada terang. Yen gamparan teh kawitna ti alam manusia nu dipikapalai ku Kangjeng Raja Anom. Taina aya di dieu nanging nah make naros kitu da kanggo bibi mah sami bae gamparan teh dunungan. Jawab man tegas jeung blak-blakan. Jigana taya kahariwang naon-naon. Nuhun ari bibi uninga mah kuring moal kagok nyaritakeunana. Kuring teh geus lila aya di dieu ari ayeuna inget bae ka lemur. Jadi nu jadi sabab kana panyakit kuring teh alatan hayang ngalongok anu jadi indung. Hayang nyaba kanu jadi bapa, hayang balik heula ka alam manusia. Tah sakitu nu jadi sababna mah asa teu pira. Tapi kana hate mata kerajet, kana rasa mata ruksak nu akhirna kuring teh teu kuat nahan. Beuki dieu kalah kabeuki inget indung bapa kokolebatan bae dina kongkolak panon. Kitu kaayaan kuring teh. Pangna ceurik balilihan teh hayang balik ngan ku bibi ge pasti kaharti. Yakin kuring teh moal diidinan ku Kakang Arjuna sabab geus paheut pasini. Yen rek tetep tumetep di dieu. Ceuk nyinining teu asa-asa meninorolang nyaritakeunana. Perasaan hatena di harita ditembrakeun ka eman. Da geus asa percaya pisan ka para eman teh. Oh, janten kitu agan kahartos atuh kahartos pisan, gampil upami palai mulih heula mah. Sanaos teu diidinan ku Kangjeng Rajoge ku Kangjeng Raja, pun bibi bakal sangem nganteur ka ditu nanging ulah lami. Yu dianteur ku bibi nah palai iraha ka dituna. Sanaos ayeuna ge mangga. Jawab man menigia kawas nu atoh ngadenge kitu. Manehna hayang nemongkeun kasatiaan kanu jadi dunungan. Bibi kuring mah hayang balik salilana. Sabab beuki lila teh beuki karasa berat pajauh jeung kolot. Mun bisa mah hayang salilana di ditu, hayang balik deui ka alam manusia. Tah kitu kahayang kuring mah bibi kumaha sanggup. Nyinining beuki wani nemrakeun eusi hatena. Atuh meni ngahuleng bibi emban teh lain teh sanggup ka alam manusia. Nu nganteur nyinining tapi sieun ku rajana nu bakal. Bot atuh ari kitu mah agan panginten Kangjeng Raja bakal benu. Pasti kana benduna sabab moal satujueun. Tapi kumaha da kuring mah keukeuh wae hayang balik moal geunah cicing di dieu. Bari kaayaan hate rajet da moal karasa senangna atuh. Manu duaan silih reret. Siga nu silih tanya,
Menta pamadegan masing-masing beki lila beki bingung. Akhirna inget kana janji maranehanana nu geus kungsi dikedalkeun atuh duanana pating rarenghap. Agan, abdi teh parantos kedal sumpah atanapi janji yen baris bumela sareng satia kagamparan. Upami leres gamparan palemulih mangga ku abdi dijejapkeun nanging gamparan kedah kersa ngampihan abdi. Margi abdi moal tiasa diwangsul ka dieu. Pami wangsul bakal dihukum ku Kangjeng Raja, cendan abdi mah bade kabur we ti dieu bade ngabelaan kagamparan, tah kitu Agan. Ceuk manu kolot nyokot putusan. Ayeuna nyinining nu ngahuleng bingung narima usul kitu. Sabab di imah beda jeung di dinya, da puguh lain di karaton jiga ayeuna. Jeung ditangtu bakal jadi masalah sabab inung bapana bakal susah kacicingan ku dua siluman. Sok sanajan sifatna emban nu bakal satia. Ulah bingung Agan, da abdi mah moal ngarisikeun kagamparan kitu deui ka Ibu Rama Gamparan. Pokona mah asal diwidian aya di bumi weh. Sarta diwidian tepang sawaktos-waktos sakitu abdi ge sugema. Ceuk man jiga nu ngarti kana kerteg hate nyinining. Reuwaseuh nyinining lantaran asa katohyan pok nemalan. Aduh, kumaha atunya bibi, kuring mah jadi bingung kieu. Ulah bingung sangem abdi ge Agan langkung sae sing teger manah margi abdi parantos janji dina ati. Sumpah dina rasa salamina bade bumela sareng satia kagamparan. Nah, make kedah seueur emutan. Upami leres gamparan palai mulih mangga ku abdi dianteur ayeuna pisan. Sawios ulah nyuhunkeun widi ka Kangjeng Raja urang kabur we. Ceuk man ngahatean. Nyinining ngahuleng deui jajantungna jadi ratu. Perasaan teu pararuguh ras inget basa kabur jeung Bahjilun katut ading. Harita para ponggawa ngepung menitohaga malah aya perang campuh sagala. Mata ketir jeung mata klewang sarta mata gegebegan bae salilana. Bibi, kumaha lamun aya nu nyusul meureun urang teh ditangkep ku ponggawa. Akhirna dipanyara jiga tawanan nu dua teh melang teuing abdi mah. Ulah gugup Agan sing tiasa ngawalerna. Urang mah ulah nyebatkeun bade kabur, nyebatkeun bade kasasar kitu atanapi nyasab. Tah ku jalan kitu moal kenging bebendu. Paling ge dicanak deui ka karaton naon sesahna. Pami aya deui waktos anu sae angkat deui tah kitu we. Bibi emban gancang pisan ngajawab. Geus sadia ti manehanana oge kawasna masa kabeh kerteg hati nyinining geus kabaca ku manehna. Bubuhan siluman atuh para mitra najan pangkat man ge elmuna mah lumayan. Nantang tu ilmu kasilumanan lain ilmu ning kamanusaan. Nya kaharti bibi atuh hayu urang ini ayeuna pisan. Nyinining jadi buleud hatena. Atoh jeung gede harepan. Kuat para mitra sadaya. Dangdan para mitra harita keneh direngsekeun. Terus sarereasa sadia anu rek jajab teh dua eman tangtu we bebeja heula ka babaturanana. Sangkan ulah leungiteun jeung bisa dibawa saengko lamun tempona gagal. Gancangna catur nyinining geus bijil ti wewengkon karaton, bijil babari pisan. Ku panyaga teu dihalangan sabab bebeja ka jalan rek jalan-jalan. Bari diantir ku dua eman puguh we nyinining bunga lantaran geus hasil bijil ti karaton rek balik ka sarakan. Ka mana jalanna bibi? Ceuk nyinining bari luak lieu. Mangga tuturkeun we bibi, hayu urang ka ditu. Manu kolot nunyuk ari nu ngora luak lieu ngalingakeun kaayaan di dinya bisi matak balai. Bral duanana arinit ngawal nyinining mapai jalan gede ngaliwatan alun-alun. Bangun tumaninah pisan lampahna. Sabab moal aya nu wani ngaganggu malah mah sakur anu tepung di jalan ngahormat. Ngan aya sawatara ponggawa nu ngarasa heran. Lantaran putri wani kaluar teu kalayan dibarengan ku raja. Jeung deui teu kana kareta emas sakumaha biasana. Hal ieu nimbulkeun kacurigaan lantaran teu akur jeung sasarita. Bareng jeung kaayaan harita para waregi, Arjuna kacida tegenah hatena. Lantaran inget kanyinining nu mineng ceurik bari lalengisan, malah kungsi terang-terangan hayang dianterkeun ka lemburna. Puguh hal ieu mata kaget jeung reuwas sabab teu luyu jeung cita-citana. Harita Arjuna diuk sorangan di karaton ngahuleng mikiran nyinining. Bari nginget-nginget kana janji aki antri nu rek datang kadinya 2 minggu deui. Pikiran Arjuna kacida matak cangkeulna sabab waktu sakitu teh kacida pisan dilana. Kumaha wae aing yeuh janji aki-aki teh lila keneh nepi kana mangsana. Sedengkeun nyinining geus mimiti robah adat.
Sigana manehna ingetin kalemurna memang wajar sabab najan kumaha bae ge kalemur sorangan mah kudu inget jeung bahas. Mun manehna deges kawin mah ku aing bisa we dibawa nganjang ka kolotna. Bari sakalian nempo kami toha. Tapi ari can pasti mah cilaka matak gagal kahayang. Aing kudu carincing page kancing saringset page iket. Bisi nyinining robah pikiranana bisi ilmu aing geus teu teuak ka manehanana. Tapi aing lain anyar-anyar gulik pangarti. Jeung ngangelmu. Sakabeh ilmu ti Kangjeng Rama geus tamplok ka aing kabeh. Piraku rek eleh ku pantara nyinining. Kitu ceuk Arjuna dina hatena palong penon melong kaburuan karaton. Nu harita sepi teu aya ponggawa sabab keur aya kaayaan rek aman. Barang keur ngeunah-ngeunah ngabaheuhai dina korsi torojol ponggawa datang. Meni rusuh jiga mawa beja dinas datang-datang brek deku tuluy nyembah. Karajana memeh nyarita dipiheulaan ku Arjuna. Ai. Aya naon ponggawa asara reuwas teuing? Ngusli unyuk uninga. Nyisim abdi menakan agan putri nu kaluar di karaton. Disarengan ku manduaan ayeuna parantos ngalangkungan alun-alun. Manawi hal ieu teh henteu aya idin ti Gusti. Janji nyisim abdi teh ngalaporan kadur piunyuk kagamparan. Jawab ponggawa bari nyembah. Hah? Iraha teh? Arjuna reuwas kabina-bina. Malah mending ngorejat nangtung panon bolotot ka ponggawa nu mawa beja. Ayeuna pisan Gusti, rubina mah teu ajan tembih di alun-alun. Syukur maneh buru-buru laporan ka kami. Memang bener eta teh inditna maling-maling, teu bebeja ka kaula. Untung maneh ngabejahan ayeuna keneh. Lamun henteu tang cilaka. Prameswari kaula bakal leungit, yuk urang susul jeung kaula. Cek Arjuna bari kekerot bakat ku amak. Geus boga pikiran goreng yen nyinining teh niat rek kabur. Unyuk sumanga Gusti nyisim abdi sejang ngiringan. Ceuk ponggawa bari nyembah. Hatena ngarasa bungah sabab asa kapake ku raja. Geus kitu mah tuluy kaluar ti karaton gero Arjuna ngagorowo ka kusir. Sangka nyadiakeun kareta teuli lage geus datang kareta teh. Kusirna meuni ngahegak bangun cape pisan lantaran reuwas aya parentah nu kacida dadak-dadakanana. Biasana masok nitah ka ponggawa sejen. Ieu mah gogorowokan sorangan bari semu amek. Puguh kusir rusuh naker. Kusir, udah gi putri ayeuna keur laleumpang jeung dua man ngaliwatan alun-alun. Hayo gancangan ngarah kasusul ayeuna keneh. Ceuk Arjuna bari tuluy unggah. Malah si ponggawa nu tadi laporan milu sabab memang diajak ku rajana keur pibatureun bisi aya naon-naon. Unyuk sumanga Gusti, kusir ikat nganyed kuda peretak kuda lumpat. Keleuyeung kareta maju beuki lila beuki gancang meni rusuh. Sabab aya nu disusul. Para ponggawa jeung rahayat nu papanggih di jalan loba nu olohok teu ngartieun. Tapi tayan wanita tanya sabab bisi rajana bendu. Da beda dina paroman bangun nu kacida keuheulna. Kulantaran kuda teh lumpat atuh teu lila ge nu tiluan teh kasusul. Ning jeung dua eman reuwaseun sabab teu kanyahoan gigireunana aya kareta emas. Nu tumpakna teu samar yakin Arjuna reg kareta eureun. Nyinining jeung eman oge areureun bari olohok. Kaya nu wani nyuara bakat ku kasima bisi raja bendu. Cerut Arjuna lungsur tina kareta teras ngadeuketan ka nyinining nu keur colohok bangong. Rayi bade ka mana ieu luluasan kitu? Nah kesel tanapi kumaha? Make kaluar ti karaton, nyar-nyar pika melangeun engkang, ceuk Arjuna. Bari melong ka nyinining tapi teu wani ngamek ka nyinining mah, siga nu palalaur, paureun nyinining pundung meureun. Malah mah tadina ngagidir nafsu ayeuna paroman marah main deui. Laras engkang abdi teh asa cara rangkeul lajeng kaluar ti karaton. Maksad mah hoyong terang luareun benteng. Teu kaduh maksad awon abdi teh nanging saparantos aya di luar asa waas sareng barareta. Abdi janten kataji sareng hoyong ningal kaayaan kota. Tos lami henteu jalan-jalan. Jawab nining ngatatagna kara teu jiga-jiga meunang ngarang atawa akon-akon. Sabab geus tatahar ti samemehna. Mun kaparego rek kitu ngajawabna, atuh Arjuna percayaeun pisan, nyeh seuri kakeuheulna ngadak-ngadak leungit. Lir mega hideung nu nyingrai katebak angin, langit bengras deui, hanya kalwaktosna sae.